Terus di mana sih, Hong? Terus dengan awewe aing ketika ulin nyantor di jiji acan. Tapi mikir, ting dengan awewe. Cik atuh Hong sing mikir penting kieu. Lah ngalah susuganan we ieu mah. Kurang wirid sia mah Hong jadi teu meunang awewe teh. Heeh, bro. Jampe aing geus mintul ayeuna mah. Geus lah. Asem sumut aing ya, hayang udud. Udud teh sia. Lah, teu boga deh Kak. Ngalamun tadi ge di dieu. Teuing na si Jarwo tah boga henteu. Ya Hong, siapnya ngopi mah. Yang beli kopi ayeuna. Ong, beli kopi ong, yang udud. Ayo ya duit mah. Oh, tewe wo. Ya ong duitna. Kemana si Suong, bro? Nulila beli kopi oge. Teuing nih Kak, banget jelema teh meuli kopi oge. Mau diculik euy. Diculik teh mau laku saya tah. Teuing Hong, coba teh aku mana? Tuh, wo, si Onto Honda ge datang. Hong kopi teh. Sia ti mana heula mun lila beli kopi teh? Aya janda Hong tadi ngagupayan di ditu. Di mana teh Ong janda? Nah si Ahong kana janda teh kos kana wajib ngora. Janda mah lebih menggoda, bro. Apalane ari kolot. Ayo yang ngebahas janda, aing yang ngopi oge. Tuh guys, yang mengaropi we, aing mek naik janda ah. Nah isi Ahong kana janda meuli ka bina-bina.